campur aku. Gak pandai jijina teh. Mogok lah. Kesel aing. Coba gotong lapar, gablag. Wah, langsak ya, guys. Ada kunaon, Mas? Telepon aku sih aku naon. Beli galak. Mogok lain. Oh, mogok. Mana kau yang dorong oke? Bensin meureun saat. Pugu cikene kau yang karek diisi. Mana meureun kempeng? Oh, sugannya. Anu nih. Goblok sih mau lain. Dasar PA. Oh, main terapi. Wih, siapa mau mana naik mobil naon? Aing rek meuli motor itu, beli mobil. Murah mau kahayang teh. Emang sayang naon gitu? Tunggu tanya kahayang aing mah. Yang boga duit sekarung. Mobil ratusan. Dimah di mana-mana. Tah, geus sawe ku yang dibeli ya. Geus nya nguruskeun nanya ieu ya. Cuk anjing, ini maruk. Terus kuna sorangan. Lain kitu li. Pak anjir mah sibuk. Jadi mencekel soal mau kecekel. Jadi kayang sia teh yang jadi pembantu sia gitu. Gua seujan wae atuh ganteng. Sia kan CS aing li. Jadi kayak aing mah berbagi kesusahan jeung sia li. Jajarkan aing. Kan jadi pembantu. Lah, coba nih nggak yang berapa sih? Aing tang nguruskeun sawa sia. Emang sia rek minta bara duit. Sakoper wae Mas sebulan. Oh, kalem. Duit aing kan sakarung. Bangsa koper mah cetek. Bohong ah teu jadi. Lamun aing mentana sakarung sabulan, kumaha? Ya, henteu geui. Aing mah jeung CS mah mau koret ieu. Lah, kayak terus ya meureun. Beak dit sia. Gua sok pikiran aing euy. Gampang aing mah. Ketinggal ngalah deui. Kayak penting. Sama Asia mah. Gua Asia monyet ah. Kumaha? Bunang jelema mana? Beres li, geus boga aing foto jelema ge. Oke, bawa ka imah fotona. Yang nempo aing jelema mana? Tah, kunaon muk motor sedih dodorong? Komen ah benot. Kitu jelema eta mah tanya teh. Aku sia nanya teh. Geus pugu motor aing yang didorong di mogok. Pan aing nanya. Coba atuh nanya teh nomor bobot eutik. Kalem atuh. Kunaon kitu motor sia? Ini ah benot, tanyakeun we ku sia ka motorna. Nggak bodor budak teh. Enak ya we. Nya mah motor aing mogok kunaon? Si gandena tah tadinya. Mun sia yang nyaho penyakit kunaon? Tanyakeun we ka motorna ka aing. Rawas ya jelema eta mah. Aing rek nanya ka sia dot. Mun sia nganter nu geuring ka rumah sakit, anu ditanya nu geuringna apa anu nganterna? Nu geuring. Nya kilang kitu, kunaon sia nanya ka aing. Tah, tanya we ku sia ka motorna. Orang daerah. Orang yang dagangan mah. Pak, balik. Ya, dia lah. Kedeng. Naon? Di pula tuh di pula. Naon dah ya?
Siapa tuh jelema kamari nu ngajailan urang teh keur basa mau motor kamari nongkrong. Oh apa? Emang beneran gitu? Geus kanyaon ka yang jelemana. Geus boga yang foto lagi di Ceong. Mana coba fotonya? Aing ningali. Keudeuh geus Ceong keur di jalan we teh dieu. Biasa tuh eta banget, watar kayak gitu. Yang umur udah ka dia sia diuk. Dah. Coba ka dia aing fotona. Gua tanya jelemana pasti masih. Yo, foto jelema nu nyopotkeun ban sia teh, Jok. Ya. Anjir. Sama Amang ieu deui wae. Mana sih, Li? Ningali coba aing. Li, aing kamari kapan cenah mama eta mah. Kamari motorna mogok. Nya mama eta ku aing tuh ditajong motorna. Ong. Sia motorna di mana tuh ieu Mang ieu? Dia keur ngorong, reng patut dia Mang teh. Ih, kamari teh aing tita ka warung ku mama. Terus panggil jeung jelema eta keur ngomongkeun masalah ngajailan ban motor sia. Terus Yang geus ku aing dipotokeun, pinternya aing. halus Ong gitu Mas ya. Pakai lah. Assalamualaikum. Salam. Ah, sarehat. Itu men kumpul kieu. Habis naon ya? Siapa lah mama nu kamari ngajailan aing Jok? Oh, nah emang. Aing geus ngajalan aing deui teh jelema. Ini kata baru eta mah juga mati. Masih jalan gitu. Ih, motor aing kamari di jailan mainna, banan dicopot-copotkeun. Emang gitu jemaah eta mah, makin dia makin angot. Bisa nama lah, jangan salah we lah. Tah, ayo. Kumaha sia sariap teu? Kumaha dah? Seret teh yo. Ayo siap-siap Oke, ya. ayo ngatur-ngatur Yuk. strategi lah. Mantap. Udah karek nama popongkol. Naon? Ngeriweuh ini. Oh, nget teh kan udah kamari ban motorna kurang di jailan. Mang kunaon kitu bendot? Sampean teh ngomong Gua arek nyararang tadi mu. Bener sih bendot. Gua aing tadi nempo mu godak marau popongkol. Ayo gece. Kadieu barudak. Betul, konteks atak dok. Jelo guys, ya lah. Ong, saya suka mana? Tadi ngomong ka aing yang modal. Wae ah. Ayo kecil. Picin tuh etes bonbon, ngerakeun ah. Naon emang? Udah keren. Batu.
lo basa-basi lah. Ya hayangna kumaha jeung aing. Aing yang perhitungan sih. Oke, leceh lah. Boleh, gua kawan sih ya. Apa? Aing heula tuh aing heula. Iya tuh aing Aing aing. heula. Nyetean.